Syukurillah wa asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah amma ba'du. Alhamdulillah ku kudroh iradah ti Allah Subhanahu wa taala urang tiasa dihadirkeun dina pangaosan anu parantos didahupkeun dina siang tadi. Salman ka Teh Risna, mudah-mudahan anjeunna sing aya dina kahadean ti Allah Subhanahu wa taala jantan rumah tanggi anu tiasa ngalakonan sakinah mawaddah warahmah. Anu kusim kuring dipihormat para pinisepuh anu sami rawuh, keluarga besar Salman, keluarga besar Teh Risna, hatur nuhun ka pangjajab acara pun Adi Ustadz Bahrepi. Oke, alhamdulillah dina ieu waktos ngiring nyakseni sobat seperjuangan sajamiah Ustadz Amin, alhamdulillah tiasa hadir. Oke, ikhwatu iman kumna anu sami rawuh dina ieu waktos. Nalika Rasulullah sareng para sahabat bade perang Badar, pienjinganeun perang teh hujan heula ngagebret kacida ageungna cigah tadi dengan Bapak Ibu malih tiasa janten langkung ageung. Jumlah pasukan Rasulullah 313 anu nyebat 314 anu nyebat 300 kirang langkung. Nalika di lengkop Badar teh nyanak posisi di sumber cai, caket sareng sumber cai. Anu kadua tanahna milih tanah kesik di kenaan ku hujannya beki wawak beki pancet gitu. Nalika ngadegna teh boh kuda boh onta sok sanaos jumlahna langkung sakedik tibatan jalma musyrik. Jalma musyrik mah kalah milih tempat anu cadas nalika kena ku hujan teh laleur barecek anu antukna. Ustadz Hamdan dina bukuna ringkasan kisah Khulafaur Rasyidin ajeuna nguningakeun secara psikologis gitu, secara kejiwaan wengina di pasihan hujan kanggo jalma musyrik mah beuki berat enjing bade perang. Aduh, mana enjing bade perang gitu Bu, mana barecek gak ada ojek gitunya, riweuh we pokona mah. Tapi bagi umat Islam wengi na di pasihan hujan teh secara psikologis hati teh beuki deukeut. Kemaripan ketika hujan turun itu menentramkan hati, beuki caket beuki raket. Anu kaduana posisi tanah beuki padat. Oke, umat Islam nalika wengina tiasa istirahat kanggo enjing berperang. Tah ayeuna oge alhamdulillah tadi urang di pasihan hujan ayeuna raat, mudah-mudahan hati urang beuki sesek beuki wewek secara psikologis beuki caket utamina ka panganten gitu nya. Jangan nu hawatos teh pami hujan teh sanes panganten ihwatu imannya da panganten mah di pasihan hujan kumaha Bu? Atoh asal mah kan dari atoh gitu nya. Itu secara psikologis. Nah, mudah-mudahan naon anu diturunkeun ku Allah teh janten barokah kang urang sadayana. Iwatu iman Rasulullah gaduh sahabat anu kakasihna Hudzaifah al-Yamani, anjeunna benten sareng sahabat nu sanes. Ari sahabat nu sanes mah nu ditaroskeun teh nu sae-sae anu endah-endah. Tapi Hudzaifah al-Yamani mah justru nu ditaroskeun teh, ya Rasulullah, fitnah naon anu kedah ditebihan, naon anu kedah diwaspadai. Maka dina ieu waktos dina raraga urang nyukcuk galur sunnah Rasul milari tapak naon anu di dadasaran ku para sahabat, urang papai naon bae anu janten fitnah ujian cocoba dina rumah tangga. Anu mudah-mudahan harapan teh tiasa janten sakedik bekal kanggo Salman sareng
tehrisna atau umumna kanggo urang sadayana langkung ngawewegan lengkah urang dina berjuang di rumah tanggi. Anu kahiji diantawis fitnah ujian cocoba dina rumah tanggi teh nyaeta nalika garwa sareng caroge di rumah tanggi males ibadah jauh ti Allah. Rasulullah SAW meningakeun dina salah sawios hadis riwayat Ibnu Majah, rahimallahu rajulan, Allah baris maparinan rahmat, mudah-mudahan Allah mikanyaah ka saurang pameget saurang caroge gugah wengi lajeng salat tahajud ngagugahkeun garwana sesah gugah di cepret di pecretan pamenteuna ku cai supados gugah pikeun ngalaksanakeun tahajud. Oge Allah bakal maparinan rahmat ka hiji istri anu gugah wengi teras tahajud ngagugahkeun carogena nalika sesah gugah sami dikecelakan ku cai pamenteuna dicepret dipecretan ku cai. Kinten-kinten ku urang siap kanggo diamalkeun. Bu, halo. Ngagugahkeun si bapa sesah wae ku cai. Bade dicepretkeun, bade diseblokkeun. Maka ternyata ieu masalahna teh panginten gitu. Pan urang teh hoyong gaduh rumah tanggi teh sakinah, mawadah, warohmah, tapi tara tahajud. Sedangkan di antawis rahmat ti Allah teh sumpingna ngalakukan tahajud. Carogena tara tahajud, garwana tara tahajud, bade rohmah kumaha rumah tanggi. Selain tahajud naon deui pantau rahmat ti Allah? Allahumma ftahli abwaba rahmatika. Doa naon eta teh Bapak Ibu? Lebet ka masjid. Hoyong sakinah mawadah warohmah. Pamimpin rumah tanggi tara ka masjid. Bakal rohmah moal naon deui panto rohmah dibukakeun kanggo kulawargi urang yarhamukallah. Doa naon eta teh Bu? Nalika ngawaler anu bersin. Maka tiasa janten rahmat Allah teh ngalangkungan bersin. Carogena bersin alhamdulillah diwaler yarhamukallah diwalar deui yahdikumullah wa yuslihu balakum. Ieu anu kahiji. Maka nalika rumah tanggi tebih tina ibadah, males ibadah jauh ti Allah, bakal jadi mamala dina rumah tanggi jauh tina kanyaah kadeudeuh ti Allah Subhanahu wa taala. Anu kadua, nu baris janten fitnah dina rumah tanggi teh nyaeta kamalesan tolabul ilmi, males milarian ilmu, malih teu saimbang antawis kasumangetan caroge sareng kasumangetan garwa. Dina hal ieu diantawisna Abdullah bin Al-Mubarak anjeunna nguningakeun ajibtu liman lam yatlubul ilma, kuring ngalasa hemeng, ngarasa heran kajalma anu anjeunna tara nungtut ilmu tara milali ilmu, kedua pangaosan tara aya di majelis ilmu. Kaifatat unapsuhu ila makromah, kumaha bade anjeunna jiwana ngajak kana kahadean. Hartosna Bapak Ibu nalika caroge hoyong ngajak kasayan ka garwana tapi carogena jauh tina ilmu, moal aya jiwa dina ngajakna teu aya ruh. Ciga ngajak tahajud tapi tara tahajud kumaha teu aya ruh. Ngajak soleh miwarang ngaos kamurang kali tapi sepuhna tara ngaos teu aya ruh.
Mangka nasehat anu sumping tina lambai sakadar tina lambai baris dugi kana cepil we hungkul. Tapi nasehat anu sumping tina manah bakal dugi teh kana manah deui. Dari hati turun ke hati. Hal ieu diuningakeun oge ku Imam Al-Ghazali. Rehna diantawis prahara rumah tanggi teh nyaeta nalika rumah tanggi jauh tina ilmu al-jahlu. Maka kapayun urang sadayana salaku para pemangku kebijakan di rumah tanggi, para caroge wajib hukumna urang tolabul ilmi oge umajak ngakondisikeun ku lawargi urang dina raraga milari ilmu. Upami urang Pak salaku caroge kedah ngadidik nu janten garwa ti A sampai Z ku nyalira sangem teu Pak? Pak halo ngadidik garwa ibadahna akidahna muamalahna ku nyalira sangem teu? Bu si bapak sangem moal. Nah, maka solusina kumaha? Ngalangkungan majelis ilmu. Nalika pincang carogena ahli ilmu garwana tara timbul masalah. Garwana getol carogena tara sami bakal timbul masalah. Anu katilu anu baris ngahancurkeun rumah tanggi teh nyaeta ittibaul hawa. Ngagugu kana hawa nafsu. Dina hal ieu dina hadis riwayat Imam At-Toyalisi aya sabaraha sahabat anu nampi hadis ieu. Anas bin Malik, Ibnu Abbas, Abu Hurairah malih aya sahabat-sahabat anu sanesna. Saur Nabi salasun muhlikatun wa salasun munjiatun. Aya 3 perkara anu baris ngabinasakeun jeung 3 perkara anu baris nyalametkeun. Upami ngabinasakeun dina rumah tanggi mah naon? Binasana rumah tanggi cerai benernya. Upami nyalametkeun rumah tanggi sakinah ayana katentreman man. Naon 3 perkara anu ngabinasakeun teh nu kahiji syuhun mutoun. Syuhun mutoun teh nyaeta kabakhilan karakusan mutoun anu dituturkeun. Pan bakhil dina bahasa Arab teh aya 2, aya syuhun aya bakhilun. Ari bakhilun mah pedit teh kabatur hungkul. Ari syuhun mah kabatur pedit ka diri sorangan koret. Gaduh mobil sae Bu. Nah cenah tara dianggo cenah bilih reksa. Kaditu kana naon? Kana ojek we. Padahal mobil mah gaduh teh syuhun. Maka nalika rumah tanggi caroge atanapi garwa komo 2 nana para radit kaloret, nah eta anu bakal nyababkeun kabinasaan. Anu kadua nyaeta wahawan muttabaun. Hawa nafsu anu digugu. Ayeuna teh aya fenomena, Bu. Generasi tap-tap. Ibu terang generasi tap-tap? Harusnya terang generasi tap-tap. Asal mah tap. Skincare. Kengeng ibu nganggo skincare? Kengeng sebaros naon? Glowing versus hinyaying. Aya generasi glowing, aya generasi hinyaying. Ari glowing mah skincare, aya hinyaying mah seger senow. Abdi generasi hinyaying seger senow. Kengeng teh risna nganggo skincare kenging. Tapi ulah dina raraga ittibaul hawa. Kedah menyesuaikan. Sangemeun teu asalman kanggo biayaanana. Eta sapake teh sabaraha Bu? Paling mirah 500 terangannya. Mangga ari aya mah gitu. Pamit teu aya mah nyawayahna kedah menjaga keinginan. Kumagi nalika ngagugu nafsu
eta nu janten sabab rumah tangga baris rungkad, baris hancur. Anu katilu wa ijabul mar'i binafsih, nalika saurang jalma bangga ku diri na nyalira. Di antara cara ciri ketidakbaikan adalah ketika seseorang mulai merasa baik. Bu, ciri jalma anu teu soleh teh ngarasa dirina soleh. Da jalma anu soleh mah bakal ngarasa dirina teh loba keneh dosa, seueur keneh kakirangan, seueur keneh anu kedah di dang dosa. Saur Nabi nya, jalma anu mukmin mah milampah dosa teh lir ibarat anjeunna gaduh emutan aya gunung dina luhureun mastaka. Bade milampah dosa teh sieun. Ari jalma fajir mah milampah dosa teh lir ibarat aya laleur anu euteup kana pangamung. Kumaha laleur euteup dina pangamung, Bu? Tah, piraning ge sakitu. Maka ketika dina rumah tangga tos aya perasaan merasa berbangga diri, sombong adigung, itu bakal membahayakan dan membinasakan. Anapun tilu perkara anu baris nyalametkeun, saur Nabi nu kahiji khasyatullah fis sirri wal alaniyah, sieun ka Allah boh dina kondisi nyalira nuju teu aya sasaha atanapi nuju dina kaayaan nemrak jeung batur. Wal qasdu fil faqri wal gina, sarta tetap sederhana dina waktu kakurangan boh dina waktu sagala aya. Janten rumah tangga teh sanes perusahaan anu kedah membangga-banggakan hasil rumah tangganya. Tetap sederhana eta nu bakal nyalametkeun. Anu katilu nu nyalametkeun teh wal adlu fil ghadab war ridho, tetap adil nalika keur ambek boh nalika keur ridho. Ieu pisannya Bu dina rumah tangga mah. Nalika nuju ridho, ibu masak kanggo si bapak? Masak. Nuju ambek masak teu? Masak. Tetep raos? Raos. Seueur? Seueur. Ta eta anu bakal nyalametkeun. Hiji waktu nuju ambek, di bapak gugah kulem matanapi uih ti padamelan. Bu, masak, moro-moro hayang masak. Nah, itu yang akan menyebabkan kehancuran. Maka laras pisan anu didugikeun ku guru-guru urang. Yen dina rumah tanggi nalika urang milampah naon wae oge niatkeun karena Allah. Upami diniatkeun hoyong pujian dan terima kasih dari pasangan hidup, insya Allah bakal kecewa. Bahkan aya resep asalman. Pami asalman nuju kehe katerisna barang damel sing seueur di rumah tanggi. Insya Allah bakal gaduh tanagi anu langkung. Daripada amek-amekan nyeseuh. Leres Bu? Jadi tanagana karena seseuhan. Keheul gitu. Sasapu. Ngumah wadah gitu. Pas bade amek ka terisna teh kabeujeuh seep tanagi teh. Gitu. Atuh terisna nalika amek ka asalman lampiaskeun naon nyapuan kenteng. Entong eta bagian asalman eta bahaya ibu-ibu naik kana kenteng. Pokokna mah dicurahkeun we kana padamelan. Hartosna dina hal ieu ulah dugikeun ka urang tidak bersikap adil nalika amek oge nalika nuju ridho. Eta anu katilu anu baris gancurkeun rumah tangga teh nalika urang ngagugu hawa nafsu. Anu kaopat nyaeta ananiyah, egois. Lanong ananiyah naon Bapak Ibu? Sangkan teh egois. Musyawarah. Maka egoisme akan runtuh dengan musyawarah. Ngadangu kumaha pendapat. Contoh kasus di dia surat Al-Baqarah ayat 233 ngobrol ke naon Bu? Al-Baqarah 233.
Di tengah-tengah sim kuring nyanakna fa in arada fisolan antaradim minhuma nya nalika dua nana garwa sareng caroge bade ngarengsekeun nganenan murang kalih teh bade dileranan we gitu satu acan 2 tahun watasyawurin kalawan ku jalan musyawarah saur Allah fala junaha alaihima teu dosa. Saur Imam Al-Marogi dina tafsirna anu berhak nangtoskeun murang kalih dienenan 2 tahun atanapi henteu mung wungkul ibu sareng ramakna. Tidak boleh ada campur tangan yang lain. Ti ibu, ti rama, ti mertua itu hanya usulan. Garis badagna Bu, Pak, Akang Teteh bab nganenan murang kalih wae kedah musyawarah. Padahal punten Bu, ari nganenan murang kalih ku si bapak ku ibu. Kumaha ibu eta nya? Nah make kedah naros ka si bapak. Kumargi saur Imam Al-Marogi anu ngabiayaan ibu dugikeun ka tiasa nganenan murang kalih teh saha? Si bapak. Maka bapak harus diminta pendapat Pak, ieu murang kalih teh bade dipaskeun 2 tahun nganenan teh. Bade ayeuna wae diporotan, naha da upami dipaskeun 2 tahun mah sok sesah liren umpaman. Atanapi masalah nu sanes abdi kesehatanna ieu tos kawagal sareng sajabina. Hartosna dina bab nganenan wae kedah musyawarah. Upami dina bab pendidikan musyawarah toh. Nganenan wae musyawarah. Bab nyakolakeun murang kalih kamana ngaosna, perencanganana saha, gaulna jeung saha, itu selalu bermusyawarah. Maka Rasulullah sebagai seorang suami teladan selalu bermusyawarah dengan istri-istrinya. Rasulullah upami bade angkat perang, ditangtoskeun heula dimusyawarahkeun saha ieu nu bade nyarengan gitu. Nah, maka dina hal ieu musyawarah menjadi sangat penting. Caroge jangan merasa ketika dikumahaan ku ibu, Pak kumaha ieu murang kalih ngaosna balik kemanya sok we ku ibu keun we bapak mah ngemutan bab artos we. Pak kumaha ieu murang kalih tahfidz Qur'ana kurang, bapak mah boro-boro mikiran tahfidz, mikiran artos sok we bagian ibu eta. Ibu juga jangan merasa ketika orang ngurus murang kalih sampai tidak diajak musyawarah kepada ayahnya. Hal eta anu bakal nyebabkeun bom waktu, anu bisa nyebabkeun rumah tangga retak. Maka dina hal-hal kecil, dina hal-hal anu prinsipil komo musyawarah menjadi penting di rumah tangga. Anu kalima pengelolaan keuangan. Kirang apik dina bab ieu tiasa oge janten masalah. Sim kuring diantawisna nyodorkeun contoh kasus dina riwayat Ibnu Majah bab kurban. Rasulullah SAW kapungkur kantos kurban, anjeunna kurban munggaran ieu teh nya. Kurbanna teh ku 2 domba anu kalintang pisan badagna. Tandukna rangaek, awakna badag eta domba teh. Bapak Ibu ge uninga Rasulullah ngandika ieu kurban teh ti Muhammad jeung ti kulawarga Muhammad sarta ti umat Islam anu teu acan tiasa kurban. Sim kuring nyanak semangat tina hadis ieu. Naon Bapak Ibu? Upami sanes dukungan ti kulawargi moal mungkin Rasulullah tiasa sukses dalam berkurban. Leres tuh Bapak Ibu. Sameka ayah hadis di nusanes, di riwayat nusanes bahwa pernah Rasulullah membagi 1 istri 1 sapi untuk berkurban. Itu luar biasa. Upami bahasa guru urang sadaya nama Ustadz Amin Mukhtar, suami yang mendukung istri, istri yang mendukung suami itu dalam hal keakhiratan. Jadi rumusna kieu Bapak Ibu. Ari ngelola artos di rumah tanggi mayun ke naon heula. Pak Bu.
ngelola artos di rumah tanggi sangkan kengeng rahmati Allah mayunkeun naon heula, mayunkeun kewajiban agama. Upami di rumah tanggi urang dagang, urang tani, maka istri kedah ngadukung caroge pak payunkeun zakat. Usum zakat fitrah kamari pak zakat fitrah heula pisahkeun. Ayeuna bade kurban, bade skincare heula, bade kurban heula. Skincare heula, kurban heula. Jadi nu dipayunkeun teh selalu bab ibadah gitu. Nah, maka iya manajemen keuangan Rasulullah di rumah tanggi. So, Rasulullah manya bu, kulem dina luhureun palapah korma, gaduh piring kanggo anjeuna mung hiji, gaduh gelas dina bugu marom sampai dijelaskeun belah retak disambung ku perak teh sampai ka jadi hukum. Kengeng upami aya gelas retak sakadar disambung ku perak. Tapi kurban unggal tahun. Ibu gelas di bumi seberiji. Bapak piring seberiji. Kurban. Berarti pintar orang, pintar Rasul mengelola keuangan. Pintar Rasul gitu. Artinya bukan masalah punya atau tidak punya, tapi bagaimana kita mengelola keuangan. Tah goalsna teh, titik keberhasilan mengelola keuangan seorang muslim di rumah tangga teh utamakeun heula ibadah. Bade dina raksukan ibadah aman teu mun ibu mukenana saya keneh teu. Sajadah bisi bolong gitu. Kurban kade bisi teu kurban tahun ayeuna. Upami misalna Ramadan zakat fitrah kade gitu. Nah, itu teh menjadi agenda-agenda, maka mudah-mudahan hal-hal anu receh gitu nya, kebiasaan kebutuhan sehari-hari teh jadi kaseblok keuna ku barokah. Nu kagenep anak nurang kalih. Dina Al-Qur'an Bapak Ibu Akang Teteh, anak teh murang kalih teh aya 4 fungsi. Nu kahiji Al-Furqan 74 qurrata a'yun, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Jadi papaes panon, penyejuk hati. Gambaran murang kalih soleh. Nu kadua zinatul hayatid dunya Al-Kahfi 4 genep. Murang kalih teh jantan papaes kahirupan dunya. Jadi bahan kasombongan, kabanggaan gitu. Anu katilu At-Taghabun ayat 15 murang kalih teh sakapeung mah janten cocoba fitnah. Jadi fitnah teh Bapak Ibu sanes nuduh. Tapi fitnah bahasa Quran hadis mah ujian. Murang kalih tiasa janten ujian. Nu kaopat murang kalih oge tiasa janten aduun. Non aduun Bapak Ibu? Musuh. Sedengkeun ngadidik murang kalih wajib sunat makruh mubah haram. Pak, ngadidik murang kalih wajib sunat makruh mubah haram. Wajib milari nafkah wajib. Talabul ilmi wajib. Ngadugikeun ilmu wajib. Cok ayeuna kumaha upami Bapak Ibu dihadapkan dengan satu dilema. Contoh misalnya, di satu sisi kedah tolabul ilmi, di sisi lain kedah ngadidik murang kalih. Di satu sisi kedah ngadugikeun ilmu sakapeung mah, di sisi lain murang kalih peryogi ka urang. Nah di dieu kita jangan merasa orang yang sudah baik termasuk di rumah tanggi. Bahkan seorang ahli ilmu, seorang mubalik bisa jadi banyak kesalahan kepada anaknya. Nah, jadi lamun bisa protes mah cek budak teh, bapak mah cenah kabatur we ngadugikeun ilmu ari abdi tara kabina eta teh sakitnya tuh di sana sini. Nah, maka dina hal ieu peryogi komunikasi teras antawis ibu sareng rama. Bapak Ibu, masalah anu terbesar dina zaman kiwari gadget. Smartphone.
Sampai ayam murang kali yuswa 8 tahun badai lebet ka sakola teu tiasa nyarios Bapak Ibu. Ningal rerencangan anu saentraga teh lumpat bari nangis. Nah si ngoreng di bumina ramana sibuk damel uwih wengi, ibuna sibuk damel padamelan rumah tanggi, sangkan murang kalih jongjon jeung hideng di pasihan HP. Gaul nate jeung naon baby shark gitu. Akhirnya murang kali teh ketika ka sakola anjeunna teu tiasa nyarios. Kedah kumaha atuh? Maka dina hal ieu urang kedah teras berkomunikasi antara ayah dan ibu. Di antawisna kumaha Bapak Ibu? Di antawisna peryogi aya waktu-waktu berkualitas. Quality time. Tekedah lami setengah jam, sajam, sok simpen HP urang ngobrol. Gitu. Nah itu peryogi. Dan tetap smartphone mah tos zamanna ya. Sanes waktosna ditebihkeun. Da eta mah tos bagian dari zaman, tapi diagendakeun, dijadwalkeun. Anu salajengna fitnah rumah tangga teh bagian tina fitnah rumah tangga teh seksualitas, seks. Ieu mah 17 kagigir Pak, Bu, kumaha jelaskeun tong? Mangkaring seueur jomblo. 17 kagigir tapi penting kalau didugikeun naha. Kumargi ieu teh sok janten masalah. Kamari berita Pak, Bu. Kuninga aya seorang caroge nyiksa murang kalihna nyalira sampai kamawat. Kulantaran punten ngajak saresmi ka garwana alimeun. Nu disiksa saha? Murang kalihna sampai maut. Kata teh luar biasanya jalmi ayeuna dugikeun ka kitu gitu. Hiji di antara gambaranana Bapak Ibu. Surat Al-Baqarah hiji 87. Anu kawita teh ayat teh kumaha Pak? Uhillalakum lailatas siyami rafatsu ila nisaikum. Dina wengian Ramadan dihalalkeun saresmi sapatemon sareng garwa-garwa aranjeun. Saur Imam Al-Maraghi mah rofas teh segala yang diinginkan suami, full fantasy. Jadi fantasi segala rupa gambaran tentang seks sok tamplokeun kanu janten garwa kanu janten caroge. Kumargi saur Allah, alimallah annakum kuntum takhtanuna anfusakum. Allah uninga anjeun moal tiasa nahan nafsu aranjeun. Kan eta kasusna teh pas Ramadan awal-awalnya asal mah diuningakeun ku Ustaz Amin Muhtar oge. Yen baheula mah ketika awal-awal Ramadan diwajibkeun saum teh maghrib urang umat Islam harita buka saum, Isya kedah tos saum deui gitu. Limit waktuna lebih panjang dibandingkan saum yang sekarang. Teras aya aturan upami kapeureman teu kengeng tuang, teu kengeng saresmi. Sampai ka wengina teh kajeblosan para sahabat. Di antawisna Umar bin Khattab, Ka'ab bin Malik gitu. Sampai ka akhirnya melanggar aturan. Nah, anu di garis handap kusim kuring kalimat ieu. Yen Allah teh uningaeun urang ngagaduhan nafsu syahwat anu kedah ditamplokeun. Maka dina hal ieu peryogi aya komunikasi sami sareng kasus-kasus anu di luhurna. Jadi lamun misalnya asalman menginginkan romantisme seperti apa asalman sok temarakeun ka Teh Risna. Teh Risna hoyong romantisme cigah kumaha, cigah drakornya. Tah, abi mah hoyong ameng sareng aa ka Taman Langit mapah ti Cipanas keneh. Gempor gitu. Kita pegangan tangan. Pokoknya mah segala fantasi tentang kemesraan, cinta-cintaan, berhubungan suami istri dugikeun. Ulah dugikeun ka tah ieu Bapak Ibu nu bahaya. Jeung Rasul pan diwagelnya.
tidak boleh membicarakan hubungan suami istri kepada orang lain. Mata ku Allah ditempatkeun gitu. Anu kadalapan nusok jantan fitnah ujian di rumah tangga itu 4 kali sareng pekerjaan rumah. Rasulullah maparinan contoh ka urang sadayana saur Aisyah kana fi mihnati ahli fa idza hadaratis shalah qoma ila shalah. Rasulullah mah kabuktosan sok ngabantos pada melan garwa-garwana. Rasul sok nyeuseuh Bu. Sok. Rasul teh sok nyeuseuh mah. Sareng pekerjaan sanesna dibantos sasapu, ngawasuh tilas, tuang anjeunna. Tapi nalika ngong adan ku Rasul dikantunkeun nya Rasul mah enggal we ka masjid. Nah, maka kieu asalman kadang kita teh sebagai laki-laki teh suka berpikir saya sudah keluar rumah capek milari nafkah gitu. Kewajiban saya mah kieu pulang ka rumah karek dina lawang panto pang anukeun pang ieukeun kumaha Pak. Aduh. Abdi teh capek ieu teh. Nah, dina hal ieu imam abdi diajarnya asalna balik deh karena paniatan ibadah gitu. Ngabantu nu janten garwa teh ibadah keun we gitu. Keureueuh we. Sami seorang istri juga ketika di rumah penuh dengan pekerjaan. Dimulai nyeuseum ngumah wadah, ngomehan budaknya Bu, naon deh? Masak. Wih si bapak noel ka ibu teh mama cicing mama cara rape. Bade kitu kan teu tiasa da urang mah apal ilmu gitu. Ieu caroge lamun teu dibagiakeun ku urang bisi kumaha Bu? Rumput tetangga terlihat lebih indah da can diarit. Nya wayahna we ibu teh capek-capek oge sok ka dieu kasep. Caroge abdi anu pangsolehna bari awak teh geus remuk ibu teh. Nah, komunikasi Bu, kumaha komunikasi? Teteh tetos nyari salira sami urang silih pencetan yeuh dah pan raos sekali ewang silih pencet bade dirinuk borobot teh bade ayeuna kulem heula cenah supados raos segar tabu sabaraha alarm alay komunikasi marah daripada urang teh hok wae komunikasi. Dina pekerjaan rumah seorang suami jangan merasa sudah menuntaskan tugas dengan mencari nafkah. Sekali-kali mah bahkan kedah berkali-kali seorang suami teh sok murang kalih teh kekepan raoskeun tah nungna nengnek murang kalih ti saprak ditangkep dugikeun ka peureum teh kada sabaraha menit Bu? Cekap sama menit 5 menit 10 menit bahkan terkadang murang kali disaprak di nungna neng neduikeun ka peureum teh perogi sabaraha menit 1/2 jam sampai 1 jam. Naon nu karawas Bu? Tulang tongong cangkeu walikat panangan nyeri seorang suami teh harus merasakan gitu. Oke, seorang istri menghargai pekerjaan suami di luar rumah. Anu kasalapan, ieu anu bahaya kebiasaan dan kecanduan. Saur Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah wa nafsuka diri anjeun in ashgolatha bil haqqi wa illa istagolatka bil batil. Lamun teu disibukkeun dina kahadean pasti sibukna teh dina kabatilan. Hati-hati Bapak. Beberapa rumah tangga hancur di zaman ayeuna gara-gara kecanduan game online. Gara-gara kecanduan Facebook. Jadi lamun wengi teh
istrina tos peureum caragana teh kieu we kana Facebook inbokan jeung istri nu sejen, halo say, halo beb. Itu bahaya kecanduan seperti itu. Kalebet ibu, hati-hati ibu. Seueur rumah tanggi anu hancur karena istri-istri kecanduan drama Korea. Eta margina kedah dikondisikeun. Jangan sampai naik level karena kecanduan. Upami kedah wae gitu. Ulah dugikeun ka nimbulkeun kabatilan sampai kecanduan. Anu ka-10 anu baris janten fitnah dina rumah tanggi teh kaca kadua. Pihak ketiga opini keluarga nah mertua rai raka eta nu sok janten masalah kirang-kirangna urang ngaapikan. Maka saur Nabi di riwayat Abu Dawud laisa minna lain golongan kami tuh tadi aku cenah Bu Pak saha man khabbaba mra'atan ala zaujiha jalma anu ngabujuk rayu saurang istri sangkan ngamusuhan carogena au abdan ala sayyidih atanapi saurang hamba sahaya ngamusuhan nu gaduhna tuannya. Pami Rasul nyebatkeun sapertos kieu berarti aya teu provokator anu sok ngagoda sangkan hiji istri ngamusuhan carogena aya teu Bapak Ibu? Aya mata Rasul nyebatkeun lain golongan kami oge. Maka asalman teh Risna hati-hati dengan curhat-curhatmu, jangan mudah curhat kepada orang lain. Punten termasuk kepada ayah ibumu sendiri. Kadang sepuh mah sok langkung raheut leres Bu, tibatan jenisna. Di sana teh Risna kehe ka asalman janji wawartos ka sepuh tah sepuh mah gaduh emutan sok lada langkung. Asalman misalnya nyeri hate ku teh Risna wawartos ka sepuh tah sepuh mah sok janten bang baluh mana. Sok kadang kawis anu jenisna mah tos hilap, tos pacantel deui, tos pagabrug deui, kadang sepuh mah emut we. Enggak teh 1 tahun, 10 tahun, 20, 30 tahun kemudian teh da pamajikan dirinya ge baheula teh kieu urang mah geus hilap. Sepuh mana teuli. Nah, maka hati-hati dengan curhat-curhat kepada orang lain. Langkung ti eta pendapat ti selain caroge sareng garwa teu kedah sadayana dilaksanakeun. Tampung heula naon anu sesuai, naon anu pas luyu sareng ajaran Al-Qur'an sareng As-Sunnah. Anu ka-11 nah ieu Bapak Ibu nu sok ngaruksak rumah tangga teh si mantan dan perselingkuhan. Dina surat At-Tolak ayat kahiji ku Allah diaturkan tentang perceraian oge. Pami gaduh mantan teh saur Allah ka Nabi, ya ayyuhan nabi idza talaqtumun nisa fatallikuhunna liiddatihinna wa ahsul iddah wattaqullaha rabbakum. Sampai surah Allah la tukhrijuhunna min buyutihinna, ulah dikaluarkeun cenah ti imah maranehna dina kondisi masa iddah gitu. Jeung lamun bade nalak kedah dina kondisi siap. Dina Ibnu Katsir pan ieu teh kasus Hafsah teh nya Bapak Ibu, salah satu istri Nabi. Ketika sudah dicerai, kemudian Nabi diperintah lagi untuk menikahi Hafsah. Kulantaran Siti Hafsah teh seorang ahli ibadah, salatna getol, saumna getol. Akhirnya ku Rasul dirujuk, bahkan diuningakeun Hafsah teh calon istri Rasul di surga. Itu aturan
kanggo anu cerai gitu. Ari mantan bobogohan aya aturanna teu? Di para gadis kanggo mantan bobogohan aya aturan? Tidak ada. Hartosna Bapak Ibu punten sawaktos-waktos mah ketika seorang perempuan punya mantan, seorang laki-laki punya mantan, cara oge atanapi garwana teh ngarawas risi nalika caket sareng seseorang lebih baik jangan dekat. Bisi CLBK celebek. Nah, bu CLBK cinta lama bersemi kembali. Nah, kumagi aya naon fenomena oge. Aya nama cenah nganggap rai, aya nama nganggap raka, aya nama nganggap warginya tah tidinya biasana mah. Gitu. Tos we biasa deui we ikhwatu iman rahimakumullah. Tong nganggap rai, nganggap raka. Karena bisa melengekeun nu asana melenge jadi naon Bu? Molongo kana bab kamaksiatan. Bahkan simkuring ngobrol sareng pun bojo. Terang teu naon? Ayeuna teh aya fenomena baru naon? Jatah mantan. Ibu terang teu? Parah Bu di kota-kota besar mah aya disebut jatah mantan. Kumaha jatah mantan? Jadi ketika seorang mau menikah Pak besokna enjingna bade nikah ya. Tak istrina teh menghubungi heula sang mantan. Halo sang mantan. Enjing abi bade nikah. Sok mangga aya jatah anjeun sawengieun free gratis. Coba. Jadi sanes pamagetna anu nyuhunkeun kadang mah istrina anu nawisan. Bilih kabujeng disegel cenah. Dina bahasa agama naon Bu? Nya zina we disebatna. Terkadang pamagetna ya obrolan pun bojo di sabaraha artikel anjeunna maca oge sabaraha postingan aya nu meneliti bade ngadamel buku gitu. Jadi we diteliti lebih dalam. Kadang pamagetna anu nyuhunkeun teteh cenah bade nikahnya minta jatah dong. Kan nauzubillahi min dzalik. Sampai dina panelitianana dugikeun katos nikah masih kene nepangan sang mantan. Dugikeun ka kajantenan Bapak Ibu punten aya pasangan tos gaduh murang kalih lahir. Pas diakurkeun nah cenah pameunteuna teh teu cigah bapana, cigah saha? Sang mantan. Langsung eta mah dipecat. Sok kene cenah ka sang mantanmu cenah ieu murang kalihna aduh. Langsung dipiwarang uih. Nah, maka iya Bapak Ibu kedah dijagi. Keun yang lalu biarlah berlalu. Semua orang punya masa lalu. Nah, dina hal ieu oge kedah naon berbesar hati. Nalika simkuring ieu mah tos rumah tanggi lami pun bojo karek kedal. Nyeri atuh hate teh lamun teu sabar-sabar teh. Cenah da baheula teh nalika nepangan abi teh cenah keur bobogohan. Nah, atuh cenah jeung diputuskeun pan aya sumping cenah ka bumi. Nya wajar ya Bu, pun bojo mah ti SMK atuh sanes budak pasantren matak apal bobogohan. Ngan teh cenah teu cigah batur cenah pegangan tangan gubrak-gabruk henteu. Eta cenah baheula mah SMS-an. Giap. Oh. DM itu nu disingkat-singkat dengan Bu. Nah, tos we atos maka kadah dijagi kapayuna. Nah, tu nuhun panganten anyar. Nah, ieu panganten anyar Bu. Anu ka-12 nu sok janten fitnah dina rumah tangga teh nyaeta komunikasi dan penyesuaian. Contoh kasus simkuring nyanak hadis riwayat Bukhari. Nalika Jibril nepangan Rasul teh aja di Gua Hiro untuk yang pertama kalinya nampi wahyu surat Al-Alaq 1 sampai 5. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq sareng saterasna. Rasul pan lompatnya ka Khadijah
Kumaha saur Nabi, zamiluni zamiluni, simutan kuring, simutan kuring. Padahal Nabi teh sanes katirisan, tapi bakat tingku sieun ruas. Atuh Pak keur calik di lebet guha, tiba-tiba aya nu ngeukepan, ikro, ikro. Mun ibu, bapak anu ngeukepan kitu kumaha? Ikro, abi mah can ikro, ikro acan gitu. Kan eta teh diuningakeun ku para ulama, aya anu ngagambarkeun Nabi di keukepan ku Jibril berwujud manusia, aya anu digambarkeun dengan wujud malaikat Jibril yang sesungguhnya. Badak luar biasa gitu. Aya oge nu nguningakeun para ulama teh tipayun, jadi tipayun Nabi. Baca ku anjeun gitu. Jadi Nabi teh disuruh untuk membaca. Kasimpulan anak ruas Nabi. Maka anjeuna uih ka bumi nuju sareng Khadijah. Khadijah aya keneh ta can ngantunkeun. Zamiluni zamiluni, simutan kuring, simutan kuring. Maka saur Nabi ka Khadijah, laqad khasyitu ala nafsi, meuni inggis sieun hariwang akang teh kana diri akang. Kumaha walaran Khadijah? Kalla wallahi, tong kitu akang demi Allah. Ma yukhzikallahu abadan, Allah moal ngahinakeun anjeun salilakna. Innaka latasilur rahim, estu anjeun mah jalma anu sok nyambungkeun silaturahmi. Wa tahmilul kalla, anjeun mah jalma anu sok nulung ka jalma nu lalemah, ka jalma anu butuh. Wa taksibul maqdum, maparinan kacukupan kamangpaatan ka jalma nu teu gaduh. Wa taqrid dhaif, ngamulyakeun tamu. Wa tu'inu ala nawaibil haq, anjeun mah sok nulungan kana perkara-perkara anu hak anu bener. Ieu bentuk gambaran komunikasi Rasul sareng Khadijah. Anu bade dicanak ku abdi Bapak Ibu, sapertos dina Al-Baqarah anu tadi dipotong ayatna hiji 87. Ku Allah pan digambarkeun hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Jadi komunikasi rumah tangga teh naon nu jadi bang baluh manah asalman kudu jadi beban terisna. Naon anu jadi beban terisna kudu jadi beban asalman. Ya iya we Rasul contohna, laras teh Bu. Pan Rasul teh keur hariwang ye. Aduh abi teh sieun nyai. Henteu jempewe Rasul ieu mah da naon diobrolkeun ge da moal kahartieun tah henteu kitu. Brak we diobrolkeun. Pada akhirna aya komunikasi sor Khadijah tong hariwang akang. Maka ketika beban diobrolkeun, timbul komunikasi, dina teu kenging solusina ge minimal plong. Minimal lega. Anu ka-13 nu sok janten fitnah dina rumah tanggi teh nyaeta sifat teu as hate. Oge gaduh sifat pendendam. Saur Allah dina surat Al-Imran hiji 58, fabima rahmatin minallah lingtalahum, alatan rahmati Allah anjeun leuleus jejer liat tali pinuh ku rahmat. Walau kunta faddon golidol qalbi, mun teh mah anjeun yang hareupan maranehna teh faddon golidol qalbi, teuas hate tuluy sikepna kasar. Lang faddu min hauli, pinasti maranehna baris ngajauh ti sabudeureun anjeun. Dina rumah tangga ge sami. Nalika caroge teuas, garwa teuas, nyatos bubar.
Maka sapertos saur Abu Darda nya ka Ummu Darda. Lamun akang keur amek nyai jempe. Lamun nyai keur amek akang nu jempe. Kumargi lamun ieu amek itu amek kumaha? Pak amek-amek. Lamun asalman bari amek nyarios heula. Akang deuk amek. Tersna jempe nya. Tos beres teh, Kang tos, entos abieun. Sakali ewang. Sim kuring mah upami nuju ka keheul aya ka keheul kapun boja sami atuh Pak. Al ustadu oge cek batul al ustadu nya disebut ustad berat. Da anggar di rumah tangga mah diajar. Diajar kasah ka Rasulullah. Mereka gaduh ka amak nu tadi abdi mah nyeuseuh. Ngumah wadah sasapu. Bade amaknya kaburu leuleus. Daripada orang kedah berbuat zalim ka inung barudak gitu. Nah, ke ngobrolna tos tiis. Maka sangkan teteas hate jeung dendam teh kedah kumaha fa'fu anhum, hampura kasalahan maranehna, wastagfir lahum, mang mentakeun hampura pikeun maranehna, wasyawirhum fil amri, musyawarah ngobrol atau komunikasi. Kadang mah tos diobrolkeun mah asalman teh keheul ka teteh teh. Kieu. Nah, teteh ge keheul ka oh sami. Jadi isin. Tuh aya diobrolkeun mah. Sakapeung anu keheul leuwih pika keheuleuan tibatan anu dikeheulkeunana. Kulantaran lamun teu bisa ngahampura, teu bisa mangmentakeun hampura moal tiasa bermusyawarah. Kadituna moal aya program di rumah tanggi faida azamta fatawakkal 'alallah. Eta teh gambaran aya program kan. Nah syaratna kedah ngahampura heula jeung mangmentakeun hampura musyawarah neme aya azam pikeun kahadean-kahadean kapayuna. Sami bade di rumah tanggi, dina organisasi, di masyarakat. Salila can ngahampura mah moal bisa. Nyungkelik we gitu dendam tidak akan bisa timbul program-program kebaikan. Anu ka-14 fitnah rumah tanggi teh diantawisna salah berteman dan berkonsultasi. Tidak tepat curhat gitu Bapak Ibu. Kuroso digambarkeun misil jalma anu gawe jeung anu hade jeung jalma anu goreng teh jalma anu gawe jeung nu hade mah cigah gawe jeung tukang minyak seungit. Ditakdirkeun anjeunna teu meser atuh kabagean seungit-seungitna mah. Tapi umpama jalma anu gawe jeung nu teu sae teh lir ibarat jalma anu gawe jeung tukang panai besi. Ditakdirkeun anjeunna teu ngadamel teu meser oge kabagean bau-bauna mah. Nah dina rumah tanggi oge nalika urang lepat berkomunitas, lepat berkonsultasi tibatan rengse masalah kalah namihan masalah. Nah, maka dina hal ieu peryogi apik oge Salman sareng Terisna tidak harus selalu semua orang dicurhatan gitu. Kedah tepat berteman sareng saha, konsultasi sareng saha. Iwatu iman rahimakumullah, ieu diantawisna fitnah-fitnah dina rumah tanggi teh. Mudah-mudahan urang sadayana dijagi ku Allah Subhanahu wa taala. Sangkan rumah tanggi urang tiasa parat dugikeun ka akhirat, tiasa papanak deui jaga di sawarga. Wilujeng Salman sareng Teh Risna mudah-mudahan langkung barokah. Janten rumah tanggi anu tiasa ngalakonan sakinah mawaddah warahmah. Kitu oge ka Bapak Ibu anu sami sareng sim kuring nuju belajar berumah tangga anu pinuh ku barokah. 14 perkara ieu memang kedah sami-sami ku urang dijagi. Atuh kanu teu acan nikah biduana ieu kangopun adi. Tas kakejat teh Bu. Insyaallah urang abringkeun Bu, siap Bu diabringkeun Bu?
siapnya pokoknya mah dina waktosna anu teu acan nikah sing digampilkeun ku Allah Subhanahu wa taala sagala rupina. Mudah-mudahan naon nu diguikeun sasieun sabeunyereun sing janten ilmu anu manfaat khususna kanggo simkuring umumna kanggo urang sadayana. Hatur nuhun kana perhatosanana oge hapunten dina samudaya kakirangan kalepatan. Qulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.